boga baturan konyol. Wah cerita suka aya gini cerita nu konyol. Tuh gimana dalam yang pembaturan konyol memang di settingan alamnya. Jadi ku ulas asli Gusti Allah. Jadi di tiap penjuru atau tiap unggal kampung kita di bere nu konyolna tilu misalnya. Di kampung nu lain tilu deui sakan Cilembur teh teu sepi. Jadi pengen obat stres. Obat stres Dari nu geus pasti mah kieu. Tiap jelema teh boga pengalamannya, termasuk pengalaman horor. Pada jelema eta pasti ngalaman. Si Birin ke maksud konyol tuh. Dan tiap lemur itu konyol. Itu di Cikancung mah nugel tapi wawuhnya kebetulannya. Eta mah gawena teh dong sasapu jalan sih. Jalan dari sapu sisa deh. Eta mah iya berarti lain konyol euy. Disiplin. Nu konyol mah euy. Amin ngaranna teh. Kan ieu nya aya razia tah. Manehna teh mau motor teu mau surat-surat manehnya. Asup ka ieu mah baturnya tunda we. Motor teh dinya heuh. Ari manehna balik ka imah. Ari motor ditunda di dinya. Ari di imah motor urang ka mana. Kitu we, kokoreh di nu kolong. Kenal jangan kenangan motor kok korek di kolong cabut teh ngobat teh ngomong iya oke ya ini ngomong ngobrolkeun kalau kono kan dari jalma mah da pasti ya kan nu aneh mah jurig kan sokonnya teh contohna pieu we jurig ku aneh-aneh ngajurig naon sok jurig naon pikiran jurig nu paling aneh we mah teu asup logika gitu ya kan selama itu jelema teh fokus ke jurig teh serem tapi cik urang mah aya anu teu asup logika di karangan jelema tentang jurig contohna kunti nah sok teu asup logikana kumaha cek ieu mah kieu kan ketika jenazah diasupkan ke liang latte kondisinya teh dibungkus gitu. Ayo pas gajung jurigan aja guys di baju jadi kan teh asup kamu cek berapa? Teh Taylor gitu jurig Taylor. Ayo tuh kamu perlu makan gitu tuh. Ayo kapidin mana? Lain ari tuyul ganti pampersnya seberapa kalinya. Tuyul ganti pampers. Jika tadi isu-isu kurang undang sarengnya, untuk isu-isu datang udah jam 8. Muka beranda Facebook, kayak aww ting saya kan menyen status. Jika nama saking kuriut dengan duitnya, main nantinya status kieu. Orang lain saya mau kutuyul, tapi yang nyusun aku formula. Ayang cek itu. Namun tuyul keur hujan make jas hujan. Cik. Atau mau tuyul pangalengan di jareket. Tiris pangalengan. Cara menghindari pocong. Ya selumpat ke portal. Benar. Nah bisa perumahan. Masuk ke perumahan di portal aja. Mencek yoga PHB mana cara menghindari juring teh. Jadi kieu cenah lamun tiba-tiba ke tempat horor. Lalu di jalan teh geus karasa berat di punduk teh. Kirasa teh geus aneh pokona ieu mah juring cenah. Cara ngantisipasian ngaran teu kasurupan da biasana juring mah sok kasurupan tiap geus nepi di imah. Cara menghindari eta teh nyimpang heula kayak mau baturan. Tagis nyimpang makanya kebalik jadi mau kasurupan jalan juring tinggal di imah baturan. Saya kasurupan aing di mana sebenarnya? Nah di pabrik ieu mana kasurupan teh aneh. Wah kan betul mah yang kopi itu, mah yang pop es, dibere Floridina aku,
Gue yang popes. Gimana di mana teh pucung teh? Teh pucung. Iya deh, nang aneh-aneh hayang teh. Hayang jaket bodas. Ah, Terus hayang boba nih aneh. jika lu nggak respon ya sama anyar-anyar ya. Film mana yang kemarin? Hah? Lain ke asupan teh haus sih kan. Nyiram gitu. Nyiram tuh. Jurig anyar tuh. Jurig bilang iya ganjet. Hari peribahasana ya tadi aya jurig numpak senal. Jurig naik Vespa. Sugana cenah aya jurig numpak senal. Jurig tigubrak bola hits apa? Heeh. Tong mungkin jurig itu orang balik sih. Tapi iya mah cerita aslinya malam mangkukna itu tuh bisa sare ngedengerin cerita we cerita sawe di sateon teh hari jam 1 biasa kena sare sekurang teh inget lah rokoknya kayak di luar teh suara orok ini aslinya ya tuh ngeleluhi suara orok kumaha we tapi nu dibawa lumpang teh suara orok teh ya kumaha urang teh hari ngarasa sieun mah memang aya ngan nu jadi kasihan pisan teh ya kan rangkai anyarnya apa teh sieun sok anu miceun ieu sieun sok miceun budak gitu diintip sasahat cik aing teh dengkeun deui ada kudu dengan cik kudu aya kan 3 kalinya ting naon eta Ari mah ngadenge suara cing suara naon dah. Kono jiga alien, jiga UFO gitu nu di nu kartun. Gitu tah sia. Jam 2 eta mah. Anjir naon cik urang teh UFO itu. Dek di toong sieun anu disedot gitu. ayo disedot keluar Asli eta mah. Lompat nanti ke kidul. di Banten aja cari tahu poeta tuh ting asli ting tuh tapi nak warga teh memang ninggalikeun yang bentuknya kan tuh seaneh anu di film-film biasa bentuk jelma pakai pakaian biru posturna jengkung gede hampir perawakan orang barat gitu pokoknya paling di teu di buah batu kan aya UFO karek banget. Karena mah nu orang Bogor lagi yang diculik ke UFO kan. Dan pas dibalikin itu cenah jadi bersyarat temenang nyarita leuwih. Jadi lamun diculik, lamun ditanya tuh cukup simpel gitu. Untuk dipaparkeun naon wae itu ditu gitu. Tapi teh ya, aya jeung henteu mah apa kan teh. Buahnya alien. Buah orang teh cek alien teh. Orang nu alien aja. Betul tuduh. Pokoknya aya alien di planet bumi can. Itu buah itu lagi maju. Apa lamun pas pasar malam nyorokeun lampu panjang. Nah di dinya cek alien teh. Wah, alien teh. Menyerang Mars nih. Ari time traveler eta aya deui. Ieu mah aya make kalkulator. Iya Si Jidan. Gas Pak Haji. Waktu si lorong. iya tapi nak si iya kan si saya menceritakan di Quran teh. Oh, Tapi ini anu jeung anjing teh bukan buka. Ya guys, time track benar tak
ini alurnya itu mah bener kita kan traveler. Terus bawa lagi ayahnya di mana tuh negara di Thailand gitu. Kode itu ceritanya teh. Bawa teh ke zaman penjajahan kene gitu. Mereka teh ditugaskeun ya. Waktu jadi ayah di masa depan. Di masa depan. Mereka ya linglung. Terus ayah dia di Jepang, di bandara Jepang. Ditahan dah paspor zaman baheula. Manehna teh dibawa ke kantor non imigrasi gitu. Pas ditahan geus eueuh saleuh. Teh ting kumaha. Di orangnya sebenarnya mah da cigana ngan istilahnya lain gitu. Model si Pitung, tapi kita nggak tahu pindah tempat tungkul gitu. Ya itu guys termasuk kita yang terkelar lain. Eta mah teleportasi Itu. Teleportasi nu loba euy nu kejadian-kejadian gitu ya nu beus ujug-ujug aya di tengah sawah gitu nya. Terus kemarin angkot ujug-ujug nu di Majaya teh. Nu di eta. Cenah mah kan aya penelitian tentang teleportasinya. Ngan kemungkinan teh ngan 5% cenah. Aya penelitian. Kemungkinan terjadinya teh ngan 5% ting 8%. Kebayang mun uji coba irungna hungkul aja. Irungna hungkul.